Baik, nama orang amun kadukun dah. Orang minta orang usaha yang bebari ya, pokoknya nama orang dagangan orang tereh beak gitu laris manis lah. Asia tapi kenapa ketemu hal meren? Hah? Kenapa banget mah? Mut mah. Iya pun sakit juara patut. Nah sia, arek mah sekalian maksudnya. Kedai eta mah gampang, orang minta kabungharan udah kadukun, minta Beunghar. orang loba duit. Sama loba duit mah gampang, yang awen mana oge milihan. Siap PA aku mau jam ayeuna sia. Beungeut jore mah diledek PA. Yang penting mah loba duit sakarung kena naonan sia. Aduh loba omong. Ayo. Loh, iya ini mana yuk? Iya geus. Oh nya. Seram saya yuk. Sampurasun. Hei, yes abah ketot amat ya. Sampurasun ke. Sampurasun. Oh ngajawa bisa yuk. Aya kertapa. Hah, tapa? Keruwi dah. Hah? Nya Dobrak wae. ngaganggu henteu yuk. Hah? Kira-kira ngaganggu teu? Sia mah ngaganggu pe pirahaeun sia. Rek menta syariatna PAI. Oh nya. Buka wae lah. Buka wae. Atuh lah sia mah PA sia menjauh kudu balik deui. PA jauh-jauh. Oh dah. Ayo. Buka wae coba bisa dibuka. Sampurasun. Ke. Orek amat sih yuk. Sampurasun. Wah, aingnya sia. Aing bakal kedatangan dua jelema yuk ayo. Ayo asup aja jero. Tadi mah sampurasun cicing bae. Saminggu mah di dieu nunggu wae ka tempat. Tenang masalah we mah. Tenang, hayang ka nu geulis apa hayang ka nu janda. Tenang awe mah tenang. Lain bang. Masalah kieu awe mah. Kieu bagi aki mah kali asup ade tah. Tapi apa halun saya yuk? Apa halunnya? Oh, yang penting orang dia kula. Yuk. Lumayan aja cau ieu masalahna. Yuk sah. Tuh seperti itu tuh. Seperti itu tuh. Nah, ujang bae dia ujang. Awe masalah leutik bagi aki mah leutik tenang. Ulah sieun teu beunang, ulah sieun teu bogoheun. Jadi kieu ke orang datang ka dieu ge rek minta syariat. Ieu batuan urang. Hayang laku ka awewe. Hayang laku ka awewe. Beungeut sakieu-kieu nah hayang laku ka awewe. Kumaha teh Ki? Oh, tenang, aing masalah minyak. Kembang geus loba. Lain kana minyak. Pikir. Tenang, masalah minyak, syarat-syarat itu mah. Ya itu sia. Minyak urang ngomong kana Lain bang. Kurang meta syariat tuh jeung usaha. Atuh saputing ayeuna pasti bogoheun isukan sia datang tadi itu. Pasti awe tepati. Aduh,